Asa teh nyangka matus teu aya ayeuna mah. Udeng nyali rama, saya nu ngabela udeng deui. Gimana wae euy Ujang nih ngahariwangkeun ka emak sababaraha hari. Si RT hayangna kumaha nya eta nyian ka anak. Astagfirullahaladzim mending ari dua. Masih geus digawean padahal tipu. Ya Allah, mudah-mudahan mak jeung ditampi iman Islamna, diampunten segala dosana. Insyaallah udeng kuat menjalani takdir ieu ya Allah. Maneh naon tulal tolol juga ucing wae. Yang sampah yang peceun teh. Nyenangan dedenya atuh teh. Aya naon deng ka dieu? Ieu teh aya ngulin we ka dieu. Di imah kararasa. Oh, heueuh bae. Deng euy. Heueuh urang ge milu bilaku sungkawa deng euy. Heuh dari si mama jelema bager deng. Si mama heuh pasti husnul khotimah. Jelmana weuh carekeun deh. Teh minta doana we teh. Heuh udah pasti eta mah deng geus. Heuh nya aya mah pokona kieu we deng. Maneh cing sabar nya. Kabeneran ieu teh maneh ka dieu. Maneh divaksin moal. Vaksin naon teh? Vaksin corona. Tah eta maneh apa geuningan deng? Edeuk maneh kurang daftarkeun ayeuna ieu. Moal teh ah. Urang mah teh divaksin ge kuat. Sok tak kabur hirup teh. Itu bentuk ikhtiar urang, jangan lawan si corona. Maneh kudu divaksin. Nah teh jadi maksa awak-awak urang, guring urang, kumaha urang we teh. Aing ieu. Aing ngobrol jeung nu teu ngadahar bangku sakola teh. Nah sia teh mah lieur. Bangku sakola di dahar. Da urang mah normal keneh ngadahar sangu teh. Aduh. Deng, lieur aing ngomong jeung mana mah deng. Geus kumaha maneh divaksin rek moal engena mah. Atuh teh, mana ongkosna? Ongkos naon ari maneh? Urang rek ngamen teh, teu buka ongkos. Ah, sama. Aduh meter duit ka dieu teh. Coba teh heueuh ulin sama. Ya, Atuh teh. Ya, anger sih udah mah kalakuan teh. Tapi da karunya. Si gede milik gue deng gue. Kunaon, Mang? Karena lamun ieu masa-masa baheula ieu urang teh ieu. Sawaraas kitu ieu. Waas. Ada imah bojong sere atuh mah. Ngopi heula ieu. Ingat ieu baheula ieu ieu. Wah, keraleng-lang keneh ieu. Gorengan pake ulin teh lalega gitu. Ingat eta si Jupri harita asa dosa ieu. Kumaneh diporosotkeun ieu. Sungsepkeun ka sawah. Pan eta mata kita di eta di lanita make calana teh. Maneh bener telengas pisan ieu. Aduh. Pan baheula Mang eta mah. Apaan Mang? Walau ge Mang pernah mau bonteng nu gede gini. Ada sugan abi Mang teh eta teh jang dituang gitu. Nah, bet dikorekan Mang. Bawa ka juru di. Im, pan apal Im ngomong teresep sikina.
Pan di bawah kajuru teh. Keur ngarujak Im. Nah, mang ngarujak serumputan di juru. Tang ngomongkeun we bonteng ah. Terus naik ka luhur di dieu ngobrol. Mang sepanjaman baheula nya. Heuh, lu asa hayang balik deui gitu Im ka zaman baheula. Ah, ngangkeu resep gitu Im. Budak ayeuna udah moal nyarah ngomong atuh Im. Jeung moal kaalaman. Im, mana eta aya keneh tapat baheula basa labuh teh geuning merolang layangan akan tempat jambu. Oh mang, aya keneh belah dieu. Leungit-leungit mah. Mang, hari kita kan mang pernah ya tapakan. Tapakan naon Im? Baheula nih mang, dicarakan di dieu barodas beureum. Tempat untuk hapur kehen. Oh, beda we emang barireum, barodas. Oh, mamang teh euy. Nah, mang, bener cai. Lain Im. Bi mamang can omeh. Nah, wartos ka abi. Bade domehan gua awi. Kemana? Janten gua abi bade domehan teh. Si mamang mah. Benernya rame zaman baheula. Tata. Di mana ya yang jelema bisa ditipu tah ya? Tah ya mangsa teh ya. Mas. Keleresan dah ya Mas. Saya perwakilan di Wakanda. Nyari iya bikin perumahan di kampung iya. Sebenarnya orang nu bisa dihubungi Mas tah ya. Oh, juragan tanah. Siaplah, ayolah. Bener ya teh Mas. Soalnya iya teh bisnis triliunan ya teh Mas. Oh, aya nguruskeun tanah mah. Ayo Mas Sabto, kurang hubungi we lah. Oke, mohon gitu Mas. Iya nomor saya disimpan. Oke, hubungi ke saya tah ya. Iya nomorna. Siap juragan, mana nomor teleponnya? Oke, ku saya dihubunginya. Saya target aja, tinggal nungguan hasilnya ya Maya. Harus juragan iya bisnis HD. Telepon juragan Sabtu ah. Sae nelpon. Nah. Si yang rek nelpon ka urang. Halo. Halo juragan. Iya Yeng. Rek naon Yeng? Iya aya bisnis juragan HD. Wah, bisnis. Bisnis naon jeung urang? Aya bisnis ke ngabangun perumahan juragan. Hah? Perumahan? Perumahan mana? Ke di mana? Ke di lembur ieu? Ya juragan. Bisnis perumahan di lembur ieu pokona batina gede pokona mah. Wah, segede kumaha? Pokona mah juragan, batina lumayan juragan. Wah, asli ieu nya? Aslinya? Asli mah juragan. Pira aku tapi ngabohong. Wah, siap lah kalau mun bisnisna piadeun urang mah siap, kalem lah. Siap juragan. Ngomong panjang lebar mah teh jeung hitungannya. Siap. Oke. Kayak pangginya. Oke, yo. Sebener sih Yeng. Mantap bukan job anyar ya. Ah, mudah-mudahan suksesnya. Amin. Lancar. Si Acung aya teh di mana? Paling hoream aing mah. Kita sosialisasi. RW teh naon ku sorangan sosialisasi ke warga teh nya. Nitah RT wae. Si Acung aya teh di mananya? Si Acung
Sumpah ini titah gerak. Aya teh, si Acung teh. Teuing aya eueuhnya jigana si Acung ieu teh mah. Kayaknya orang geroan aja sugan aya. Jung. Jung. Oh, teh di jero mah. Egi di luar karek datang. Cung, mana geus wanian ngeureun RT? Hayang dipecat mana jadi warga? RT mah sok kaledek wae urang. Manya sakitu gede teu katingali ya. Hadi sugan teh bieu teh gebog cung euy. Lain cung kieu urang teh aya tugas cung euy. Di RW mana rek ngiluan vaksin moal ye. Udah gratis ya tuh cung. Naon teh? Vaksin anu disuntik teh ya. Mau urang mah sararian. Cung mana mah euy. Awak gede sieun ku suntik. Oh, da teh sok kapok baheula euy. Pernah disuntik vitamin, pika gede kieu, tak eta urang mah. Bukan urang gede teh mana ku lahireun kupur cung euy. Kumaha ye erek mana moal divaksin teh? Kiraku kabeh warga arembungeun cung euy. Saeuna mah itu jang kamu coba eno ka warungnya kudu saeuna mah divaksin. Tepat diuli teh, pirage ka warung. Asal urang mah studio Jumat tong ditutup we. Sama ayeuna mah rek studio Jumat, studio musik ditutup kabeh cung kudu aya surat vaksin enak mah. Aduh, kumaha atuh teh nya? Lamun teu divaksin, wae pemasukan atuh we. Matakna cung kudu mana divaksin teh. Mun erek urang didaftarkeun ayeuna nya. Yang geus atuh teh daftarkeun we lah. Tapi mun anu disuntik, ya anu berbentuk puyer jeung minuman misalnya. Racun, aing karek ngadangu ieu. Vaksin anu bentuk minuman jeung puyer. Tapi bisi aya ketang cung, kurang tanyakeun heula nya. Pokona mah teh abi mah alim anu disuntik, pokona mah kudu aya nu berbentuk minuman jeung puyer. Kan urang ieu tanyakeun heula. Nah, aya vaksin anu bentuk minuman jeung puyer. Tong ngadadaknya ngawartosna, anu mah sok luas teh. Heeh. Pokona maneh kurang geus asup ke datanya. Kurang kan nu lain heula nya. Mungkin mangga teh. Geus burit ngadatana. Sukan deui Im kebeneran maneh Im. Maneh can kadatanya Im. Bantosan deui teh. Maneh makan bantosan we hungkul pikiranna teh. Ieu maneh daftar moal vaksin corona. Vaksin. Hari vaksin corona teh anu disuntik teh teh. Disuntik Im euy. Tapi cek si Acung mah aya euy. Nu berbentuk puyer jeung diinumkeun. Tapi kela eta ge da urang teu apal euy urang tanyakeun heula. Teh abi mah jeung alit, teu ngalartos kan kitu mah. Mun abi mah tang usahakeun we atuh bantosana. Divaksin mah abi mah alim teh. Sia mah angger ku keukeuh teh tadi bantosan we. Ye. Gunana vaksin teh mana teh yang apal? Intina mah lah pokona mah gancang beres corona teh balik di ka ditu lah. Atuh teh ulah gancang beres coronana. Aing ge abi mau kenging bantosan deui atuh teh. Sia mah lieur Im, betul yang beres corona teh, yang diperpanjang. Geus itu lieur Namun atuh teh. Lieur di si Boi mah. Si Mamang geus kitu salila menurut. Jeung empat sagala deh jadi dikeresetan. Dipicinkannya bau. Aya si Boi. Tah bae. Im, Pura Im Oh, Mang. Oh, Mang, si Mang beli pengertian. lain Im, iya. Lain, Mang. Tadi nama mata kopi, tapi baiklah ieu ge nuhun. Lain Im. Eta Lain, Mang ieu nuhun. Aya hanet keneh kieu dadakan, Mang. heuh Im. Dadakan atau dadakan pisan dieu langsung di sumberna. Oh, biasa kamari makan, Mang. Keju rasa coklatnya. Oh, Im. Nah, ini mah rada hasil, Mang. Oh iya, keju strawberry, Mang, juga nanya.
Ya tuh, ya nuhun pisan Mang nya. Iya tuh ya. Duh, aing mah si Boim. Padahal mah eta teh. Ah, kebayang salah urang ah. Mang. Ningali si RT teu. Teuing Mang, teu ningali. Naon eta teh nu keresek? Ulah tuh Mang, eta nu abi. Karek bieu eta pamasihan. Geus wejang urang ieu dahareun nya. Tah tuh Mang ah. Nu karek teu menang pamere. Atuh bae geus we wejang urang. Si Udeng mah mesti cipta-cipta, dicorekeun ka nu susu, terus dibawa. Mang. Aya naon wa? Arah, urang ngeurewas. Haris sama rewas teh kaget-kagetna wa. Teu jantungan wa. Nah, jantung teh di dieu, dia di dieu. Usah beureui wae. Naon wa ka dieu wa? Mang, ningali si RT teu. Teuing wa, di mana meureun? Aya naon? Iya, urang didaftar vaksin, Mang. Tong wa ah. Nu geus ge garering, paranas tiris. Ah, bae gering mah. Da urang mah divaksin, hayang bisa kamoal. Wah, mana mah aneh. Sebentar divaksin teh sin ku corona. Wah, ieu keresek naon wah? Dahareun wah, haneut keneh Iya dahareun, Mang. Wah, keur urang lah. Urang lapar teu boga duit. Karobokan kieu. Ah, Mang, mana mah anggar. Nya urang mah jelemana teu tegaan. Oh iya atuh, Mang. Alah, wah. Nuhun asli keur mang teh wah. Asli sok, Mang. Duh, nuhun pisan wah. Dek bagi dua tuh wah. Moal, sok we, Mang. Urang mah rek nangan deui. Nya nuhun atuh wah. Batur pisan si wah haneut keneh. Nah, si wah bager pisan nuhun wah. Ya mah Aya asing teh. Ieu mah sawawu. Anjing. Emang ti urang tadi. Tadi nareknya ka jail ka si Boim, adaul urang. Eta si Sabto lain teh. Cager. Ieu mah Sabto. Duh, ieu jelema weureu ka dieu. Motor alus. Moal teu pamer si ieu mah geura. Eta asa kasep ayeuna Aduh, bener masih geus sasapu oge asa katingali kasep atuh. Rek naon ka dieu mana satu? Tara-tara sia muji urang. Itu bukan gitu Pak RT geus kasep tong gede ambek sigal kitu. Lain naon urang mah satu. Urang mah sok curiga lamun maneh ngabageuran ka urang. Kudu rada-rada kitu sia teh. Sok sudon Pak RT. Saya rek mere kabar gembira ka Pak RT teh. Ieu mah bisnis pihadeun keur Pak RT. Pokoknya mah ieu bakal mantap Pak RT. Tah, lamun pi bisniseun urang resep Sabto. Bisnis naon ya? Keji ngajak-ngajak urang segala. Kalem Pak RT, tok amek-amekan gitu. Ye. Motor anyar Sabto. Naon mana rek pamer maksudna? Lain rek pamer. Ke mun bisnis ieu jalan. Motor ieu keur Pak RT. Daek Pak RT haya. Si Sabto bisnis naon cenah naon bara motor? Naon bisnisna eta Sabto? Kalem Pak RT, tong ngagas wae ngobrol teh. Bawa kalem. Jadi kieu Pak RT, tadi teh saya panggil jeung pengusaha. Wah, emang pengusaha teh hade tah masih kan di Wakanda. Masuk ke rebel.
pengusaha eta teh ngobrol jeung saya. Rencanana rek dibeli ya kampung teh. Kurang buka bati 1 miliar per imah. Gimana Pak RT? Pak RT minat? Daek. Ayo. Naon Sabto? Mana rek ngajual ieu lembur? Ieu lembur tanah kelahiran urang. Nyage bati miliaran aing moal nepikeun ka ngajual ieu lembur. Tapi Pak RT, Komojang perumahan desa teh. Pak RT. Pegane ge batina gede Pak RT. Nyage gede miliaran berenang sia teh. Pak RT mah bisa diajak bisnis. Ieu aing bocil mah. Salah. Ieu. Sabto. Ieu motor jang urang. Sok bawa pengumbahkeun, kayak geus bersih, kayak imahkeun. Eta si kehe wani-wani neta ka RT. Teu arayang teuing aing mah. Mana Sabto teh ya? Di lapisan. Tungguan nih duit teh. Tah. Sabto datang. Tah. Kemana heula Mas Sabto? Tah iya. Sekolah lipisan. Tak gitu. Lagi bingung bos. Si RT geus jolok ku saya. Dia diberi motor. Embung anggar ngajual ieu lembur teh. Bingung naon tah ieu? Sigana Mas Sabto teu bisa ngolona tah ieu. Sigana saya kudu mawa heula duit tah ieu. Ah, bener ya mah. Mending ku duit. Si RT mah beuki pisan kan duit. Ningali duit teh hejo si RT mah. Kudu buru-buru ya mah daripada embung motor mah si RT mah kudu ku duit. Nah gitu mah Mas. Bener mendingan disogok wae Mas. Geus wae Mas, enjem malah motorna Mas. Ngafoto duit ke ATM. Nah, motor orang nu alus kan dikumbah ku si RT. Tapi kalem, orang boga 2 motor. Ieu aya hiji deui. Ieu kocina. Bawa di garasi orang aya hiji deui motor. Sekalian jeung parkirna Mas. Urang can mawa duit ieu teh ATM. Da ieu. Mana keur parkirna Mas? Ieu mah geus nginjem motor ayeuna duitna. Tapi orang ge eueuh duit leutik. Baiklah, yuk 50.000 keur bayar parkir. Geus mulai ka hipnotis. Menang motor jeung duit 50. Ya geus Mas. Saya ini dulu ke ATM na ieu. Da ieu. Iya. Jadi storkeun deui ke si Mas. Sok bos, tong lila bos ya. Saya rek dipake motorna. Sugan si RT ku duit mah. Daek jual ieu lembur. Daripada diberi motor embung, aing duit wae sih si RT. Semana ieu motor kan. Mesti rujak bican balik deui. Yeng. Ka mana motor urang teh? Apa dulu kan? Make jeung teu apa mana mah Yeng. Oh di mana jeung jelema eta? Cing, telepon lain sakedeung. Mana teu apa, nomor teu apa. Nah, teh mana mah make jeung teu apa nomorna, kapal deui mana? Mana mah ngalun jadi galilieur urang. Boboa eta teh rek nipu deh. Urang mah pokona mah tayang nyaho, pokona motor urang kudu balik deui eta mah. Nah, abi kudu tanggung jawab. Nyaho atuh kudu tanggung jawab. Kan eta pengusaha teh bebawaanan maneh. Ngasana maneh ngilu ka si RT, urang rek laporan ka si RT. Udah juragan. Udah. Mana rek kamarana nih garojeh kieu? Teh swimming teh hiburan atuh teh. Ari maneh piknik naon? Jeung hayang ngojay segala. Udeng, ari maneh ngabejakeun naon ka barudak? Kan kita ngumpul teh. Mun rek ngumpul mah rek piknik teh. Aduh. Salah jelema aing eta teh ieu mah. Ieu mah euy. Geus gaya kieu geus. Im kumaha ya? Oh teh terbalik. Neng yang mana kumaha deng kita ngumpulkeun teh.
teuing da si RT tadi kumpulkeun di dieu. Terus ngumpulkeun teh naon atuh ayeuna? Ye barudak. Maneh diparanggil ka dieu teh. Ngameh diparaksin. Aya program ti pemerintah yang vaksin corona. Ante, kamari ge abi tos nyarios, da abi mah moal divaksin mah. Pami aya bantosana mangga abi mah daftarkeun ku RT. Be, angger maneh mah boim. Bantuan yang bantuan sempet di kamari. Geus eueuh aya mah bantuan geus di stop ku pemerintah ge. Teh, ayeuna mah urang ngeudeg divaksin teh. Nah, adeng kamari embung maneh ari ayeuna daek sa teh. Teh, urang rek divaksin teh, teu bisa asup ka mall. Teh, ayeuna jeung abi teh vaksin nu berbentuk puyeuh jeung minuman aya teh. Ah, maneh mah deng. Aya ku daek divaksin gara-gara teu bisa asup ka mall. Jeung maneh di acung ngera-ngera wae aing sia mah. Aing nanyakeun ka puskesmas, aya bentuk puyeuh jeung minuman. Eueuh sia cenah ah. Atuh teh bae lah. Bung-bung ge anggereng kena memaksa ka imah. Tah, kitu atuh seteh. Di kamari daek teh. Tah, urang pengumuman ya kamari si Sabto ka imah. Ieu lembur erek dijieun perumahan. Maneh montong daraek. Omat sia. 1 juta. Gelau si Sabtu rek jual lembur. Iya mah kudu dibere pelajaran di Sabtu kudu kita. Heueuh ieu. Bener mah kurang ontrok enak ka imahna. Enak ya barudak. Urang teangan si Sabtona, tapi omat marane tong marake kekerasan. Soalna di negara urang mah negara hukum. Siap teh. Tuh im, aman. Nah, rek dibakar mana? Cicing maneh teh. Maneh geus nipu ka urang, kurang dibawa ka si RT, asup penipuan maneh mah. Iya. Orang mah teu milu kana tapi cicing. Nah, itu kebenaran lo jelema. Kurang dibawa ka ditu ayeuna. Awas ku urang, Sabtu mah awas. Tenang, ku urang. Ku urang. Ku urang. Sosok atuh. Sabtu. Nah, deng, ada urang we. Anggar aing mah kadigon wae. Teh, urang mah teh. Teh, Cing, ari mana cari cing? Cari cing. Cing seteh. Mengeus sia mah. Tadi kurang di bejaan tong make kekerasan. Oh, sudah ambak teh. Coba urang. Sabto. Ieu tanah lembur urang. Tanah kelahiran urang moal dijual. Aing geus sepakat jeung warga. Nah, mun kitu mah urang ge satuju atuh teh. Nah, maneh make jeung satuju ayeuna Sabto. Pan maneh kamari nganu ngajak bisnis ka urang ngajual ieu lembur teh. Nya, bener teh barudak? Teuing. Nah, teuing. Yo, ayeuna urang satuju atuh teh. Urang ge sarua kena tipu tah ku si Iyeng. Motor urang jeung duit urang dibawa kabur ke pengusaha. Bari jeung si Iyeng oge teu nyaho imahna di mana. Geus tah ena mere tah si Iyeng, terserah tah lagi kumaha oge tah. Teu nyangka si Iyeng aing barudak euy. Sok ena mah kumaha maraneh barudak ah. Apa teh? Ah, dasa euy teh. Abdi ke katipu sami. Ya abi teh urusan.